genah tinggalin lagi. Oh, Ari sia umayo dengekeun ku sia. Coba mun jelemana saladar bahwa sampah teh menyebabkeun banjir. Pasti eta sampah mah araya majarorok miceuna. heueuh nya. Nu boloho mah jelema nya. Nya heueuh atuh. Naik kitu onaman mah kan jelemana hideng. Nya heueuh atuh mah. Lamun ayeuna ngecek saminggu sakali pasti bersih lingkungan teh gareunaheun. Maloba reungit banjir. Tingali di kota-kota mah kebanjiran mah sakota. Tingali teh dina berita maneh. Ningali nu TV Heueuh. kosok atuh da boga di imah. Heueuh non teh sakota eta mah. Kota Ayeuna urang kuduna teh miceun sampah ulah sembarangan. Ulah miceun sampah teh kasusukan. Loba sampah. Urang waduk adi sia mah. nah ieu teh boga adi bungsu. Yo maksudna adi batur. Anu nya ai kitu onaman sih. Nya ai ka hayang aing mah kitu nyata. Kudu eta teh kudu ngaieukeun aya tempat sampah umum. Kira-kira naon mai solusina? Kok dengekeun heula aing ye. Kudu namanya ye. Dengekeun moal. Oh, Mun nek didengekeun aing nek ngomong. oh atuh dengekeun boleh. Nek. Heeh. Ye, ca aing mah nya. Di masing-masing setiap RT teh kan di desa teh loba megenan RT teh Nya heueuh mah. mah nya saeutik. Tah. Sadesa teh RTT aya 20. Oke heula tuh. Ye. Kudu nama kita hiji teh nyediakeun tempat sampah umum. Teh dua nyediakeun deui hayo we masing-masing kudu nama gitu oge. Masing-masing berkenan genah ketempatan keayaan teh desa teh RT teh lembur teh berkenan genah ketinggalin lagi nya. Nya heueuh. Taning ayeuna nu di kota bisa bencana maning saladareun ngaharulang mah. Bisa ka mana-mana. Nya heueuh. Imah balok, popoean baraseuh. Anak leungitan ka bawah pali. Belum. Aisyahnya teh gitu. Nya heueuh goblok mah nya nangkelna cenah roda. Hidang balokon jadi kolot nage nyelametkeun anakna. Nyebat teuing keur banjir teh molor kolotna. Ai ka hayang aing mah kitu nyata. Kudu eta teh kudu ngaieukeun aya tempat sampah umum. Didengekeun teh aing ngomong. Cek. Ye. Aisyah, Naon mah? didengekeun teh aing ngomong. Didengekeun. Kumaha tah naon cenah cek aing. Apaan cenah tadi Allah ngulah ngomong. Heeh. Ya aing eta aing salah. Kehidupan bagaikan neraka. Saat sampah aya di mana-mana. Hirup jasmani bakal kaganggu. Ku ayana sampah di mana-mana. Betapa sedih dan kejam saat dunia penuh ku sampah di mana-mana. Sampah aya di mana-mana. Di mana aya sampah, didinya pasti aya penyakit. Betapa sedih jiwa ieu saat nempo loba sampah. Dilema penyakit karena loba sampah di mana-mana. Ngadatangkeun malapetaka, kehadiran reungit malaria. Sabab sampah berserakan di mana-mana. Ka manusia anu teu bertanggung jawab. Ulah kebiasaan miceun sampah sembarangan. Oge menta ka pamarentah minta disediakeun tempat sampah. Ulah nungguan aya bencana kakara saria saladar. Kudu sayang ka diri sorangan. Oge sayang ka jalma nu aya di sakitar urang. Geus loba contoh anu marawat ku reungit malaria sabab merikeun sampah sembarangan. Oge aya contoh ku anu kaki gajah sabab bikin sampah sembarangan. Tah ka jelema-jelema anu teu saladar micen sampah teh ka tempatna
lain kasusukan. Kudu saladar bahwa bencana banjir pasti aya lamun micin sampahna sembarangan. Sialing mereka mana? Aing rek micin sampah kan tinggalina naon? Da ku embena sampah tuh. Ai sia, kamu itu sampah sembarangan. Terus orang micin ka mana? Di dieu tempat sampah umum. Deung bahasa mun masyarakat nah eta. Iya bener. Aing ge bingung. Sia tuh sih mikir atuh. Nggali tanah suganan, kubur ke sampahna. Aing teh teu boga lahan di imah teh boga lahan ge saimaheun. Oh, gitu namanya. Tapi wing, kamu mana yang mesti sampah sembarangan ya? Dengekeun. Heeh, aing didengekeun. Ya sampah teh ieu teh. Kamu mikir numpuk bikin lila, kamu menyebabkan banjir wing. Nama orang ge nyaho. Anu micin di mana deui tempat sampah hiji-hijina? Tempat sampah khusus. Oh, gitu namanya. Aku masih mikir atuh. Mikir naon sok? Aduh, mikir atuh kalau kira-kira Heeh. Nya geus mah hayu wae nah ieu urang masalah ieu hampura we da teu nyaho. Nah kitu nama. apa mereka teh minum kita lagi numpuk mah bisa menyebabkan banjir kan hijina bisa longsor bisa jadi penyakit sia-sia keneh meureun Terus enak urang kudu kumaha? Kudu kumaha sia ngadon anjing katun nyarikan aing goblok. heeh di kalem itu teh Sok buru. aya namanya mungkin heeh anu sok heula mungkin sampah Sing sampah ka mana cik sia ulah. Ye aing mere ide ka sia urang mere ide ka aing. heeh sok Aing nama urang ajukeun ari sia menyebabkan banjir, longsor naon teh ya. Arek mah aing nama urang ajukeun ka wakil rakyat, ka masyarakat anu satempat nu aya di sekitar kita heeh tona ka atasan bawahan ge sok urang ajukeun. Sebab naon tempat sampah khusus. Jadi urang teh teu kudu micin sampah anu teu umum, langsung anu khusus sampah. heeh gitu mah terus ayeuna kumaha ieu sampah lebok atuh sia Anjing sia piraku ngalebok sampah aing bareuki. nah gitu namanya Nya ieu teh bonteng ku aing dilebok mun bonteng mah goblok. Oh, Heeh nah kitu nama. terus ayeuna sampah rek dipikeun ka mana tuh Nya sementara mah ka dieu we. Modal aing. iya cek si cawing rek micin sampah sembarangan Atuh pelanggaran micin sampah sembarangan mah. Kan urang bisa teh menyebabkan banjir teh anu nyawa sia. sia. Ya kubur atuh. Aing teu boga lahan, tadi geus ngomong urang ke sieu teu boga lahan biasa imaheun. Mararodel dengan da aing teu nyaho. Nama bejaan we. Ka desa, Wakil anu rakyat ka wakil rakyat, kabangsakeun eta. Urang ge geus ngomong tadi ge geus ngampura ka segenut ieu teh. Geus ngampura. Urang ajukeun nama we arek mah. Ulah mah izin sampah sembarangan sih teh. Heuh lah cenah kitu nama urang ge nyaho. Loba reungit, bisi longsor, bisi banjir, tingali geus loba geus narumpuk. Banjir teh sia. Komo ieu tingali geus numpuk ieu. Numpuk tuh pas ieu unggul da teh barang-barang adi urang dipikeun geus barutut. Ya nu kieu teh, loba reungitan nu kieu bangun teh. Leungit mararia hungkul Sukeun deui goblok ari si. Bala anjing. Bala kok ulah eta. Teuing. Ye aya Menyebabkan nama. banjir teh sia ge goblok. Aya nama ulah silih salahkeun aya nama.
Heeh, mah Ulah silih salahkeun. Heeh. Kudu silih ajukeun aya mah. Silih ajukeun. Urang ge geus ngomong, Cep. Nama orang ajukeun we ari heueuh tempat umum mah. Ya Nanti heueuh. bikin sampah orang ajukeun ka wakil rakyat atau ka aparatur desa, atasan bawahan. Tuh lo bareungit tingali atuh. Bararia ieu. Bareungit ka dieu. Aya mah enggeus we. Ieu sampah Pikeun heula sementara we. ulah dipikeun duruk. Atuh, Heeh, dipikeun duruk. mah atuh kena-kena kehe bisa banjir. Duruk. Mana tuh korekna dulu pakai naon piraku. Leungeun kitu. Hangkeng nginjem ka indung maneh. Heula ke orang bawa dia tuh. Sopan atuh. Ya aku supan sok marorodel. Ya, ya, Ieu kon- teh peuyeum goblok sampel lain teh da lain. Kuncian ini boneka teh. Heeh. Gua bisa ngapung gitu nah. Geus anu mah ye bawa sampah duruk. Nah, Heula orang bawa di dia. kekepan heuh. Ari ampurannya atuh. Heeh nah, bro aing rek modal aing kakak ribut sia di. Sia di sarua goblok datang. Aing rek modal. Anjing sia awal euy.